Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra-mitra sadayana numika cinta karena acara dongeng Sunda. Alhamdulillah Kang Arit tiasa nepangan deui mitra-mitra sadayana dina acara dongeng Sunda. Anu nyanak judul dongeng Sunda teh nyaeta Bagaspati. Serial Si Werjit ayeuna teh seri ke-22. Mudah-mudahannya mitra-mitra tiasa kahibur ku ieu acara dongeng. Kamari teh dina seri ke-21 nyaeta nuju nyarioskeun di Bumina Kijengger. Kijengger Bah Jumbo, si Patok sareng si Geheng anu nuju mun urang teh majengkel kumargi ninggal paku masih keneh kaayaan salamet. Dugi kadinya mitra-mitranya kamari teh supados henteu nyangkolong tingkana waktos sareng teu gantung dangun sumangga ieu acara dongeng Sunda urang kawitan bae. Justru eta Jengger, Abah ge asa teu ngarti. Padahal mah lamun si Werjit lamun dina digawena teh nya eta teh dina ngaheureuyan jelema teh biasana mah tara lila, paling lila 3 poe. Kadang-kadang ku sapoe ge geus angeus nyaho bejana we pada ngararuang. Tapi ieu mah anu ngaranna si Kuwu bener-bener hebat tur kuat. Abah ge asa teu ngarti naha gableg naon eta si Kuwu. Tapi nya urang teh uru boga kayakinan we euy Jengger, pasti musuh urang bakal kojor kitu cek Bah Jumbo. Bah Jumbo mah ngarasakeun yakin yen paku bakal ajal pati ku si Werjit. Estuning dina kaimananana teh geus eueuh. Padahal hirup jeung huripna jeung maotna manusia geus aya ti dituna. Wah teu pedah-pedah ieu mah jelema beunghar. Loba duit. Pedah ku loba duit datang ke rumah sakit. Sok dibayar atawa puntenah abdi bade meser ieu yeuh panyawat bisul 3 jutaan hoyong damang teu bisa kitu. Teu bisa diatur kitu dina masalah kahirupan mah. Tapi ngaran Bah Jumbo mah eueuh pikiran kadinya mah lempang we. Manehna ngayakinkeun yen ingon-ingona nyaeta si Werjit bisa nuntaskeun pagaweanana anu diparentahkeun ku manehanana. Ari siluman masih lemin atoh we. Lain nganu harti taluk sebenarnya mah. Lain nganu harti pedah dibere hayam jago, pedah dibere sasajian alus. Nurut we. Padahal tujuan anu sebenarnya mah siluman mah atoh kumaha we cara ngadudomakeun manusia. Mohon ayeuna kudu kumaha tuh Da ari masih keneh si Kuwu hirup bah.
Anggar we. Manehna masih bisa kene nyalonkeun jadi kubu. Lamun dina kayaan mah kitu mah sanajan maena gering oge. Pasti panitia mah nyoret dina buku. Mun kitu si ku sekojor toh. Ang tuh calon teh nya kuring we meureun sorangan. Sama mungkin anu sejen mah rek nyalon. Cek kasarna mah da ningali ya ka kuring mah bakal ngapun atuh. Saha ari Ki Jengger? Kitu cek Ki Jengger. Sombong ria jeung takaburna manger we. Tapi manehna ngarasakeun putus asa. Hatena memang geus mimiti empot-empotan lah. Sabab ningali paku masih keneh dina kaayaan. Cekasana mah masih keneh bolotot atawa masih keneh aya. Oh, bodoh, jalan supaya si ku nya seperti kajora tuh. Kasar malah wong boro kuduku hayam. Sajan kuduku maung oge sasajena. Tenanaon wong alay maung. Oh mau banteng atuh. Ada penting mah nu tadi teh ayang kuring mah siku kacang kojor. Kitu cek Ki Jengger mending ngababarikeun. Bae cenah sasajen teu ku hayam krek ku maung. Karek ngadenge atuh ari sasajen make maung mah. Kabayang gedena. Jeung lamun sasajana maung berarti silumana garaja maung. Nya ayeuna mah atuh urang timpah dewe. Dari sasajen mah aya keneh meureun. Oh, sasajen mah aya bah. Komplit. Peryogi sakumaha. Mun perlu jeung pasarna urang beuli. Mun perlu jeung kemangna urang lakeula di jero. Kitu cek Ki Jengger setengah kesal jeung setengah nyindiran ka Bah Jumbo. Tapi Bah Jumbo mah teu ngartieun. Da eta teh sebenarnya mah lamun bahasa ayeuna mah mitra-mitra bahasa kritik eta teh. Bahasa sindir sampir. Nya sok patok. Siapkeun sasajena. Keun bae. Teu make hayam oge. Sabab nya da ieu mah rek nuluykeun. Sugan jeung sugan we lamun di timpah deui mah bisa gancang si urjit dina gawena. Kitu cek Bah Jumbo marentah kasih patok. Oh, mangga Bah, mangga. Si patok teu hararese. Anu saterusna nyiapkeun sasajen anu dipenta ku Bah Jumbo. Jalela eta sasajen teh geus beres deui. Da ari sasajen mah unggal poe ge aya. Dan tadi teh bisi ngadadak dipenta ku Bah Jumbo. Timimiti kembang, rujakeun, cikopi pait, cikopi amis. Sagala rupa ge aya ngan eueuh teh meureun cai aqua. Da mitra-mitra baheula mah acan aya cai aqua, aya ge cai sumur atawa cai herang cai nyusu. Ayeuna mah cai susu, baheula mah cai nyusu. Sami ari nyusu nama.
ngan beda dina bahasana. Tuluy si Patok kaluar deui. Otos bah, beres. Mangga. Ayeuna mah bili bade ngawitan mah. Nya syukur atuh. Patok. Hayu. Tuturkeun Abah. Anu saterusna Bah Jumbo asup ka jero kamar. Dituturkeun ku Ki Jengger, si Patok jeung si Geheng nyaeta arasup ka jero kamar. Anu maksudna nyaeta arek nimpah deui atawa arek mimiti ngeluh ka dua kalina. Itu pamaksudan Bah Jumbo jeung Ki Jengger sak batur-batur. Gek Bah Jumbo diuk sila meni anak kak. Hareupeunana parukuyan anu geus disiapkeun ku si Patok. Ruhakna meni barak-bak. Wadahna we meni gede atuh. Sigana mah eta mah kaina kai hade kai kelas anu dijieun ruhak teh. Da baheula mah mitra-mitra ruhak teh dina hawu teh barak-bak. Tara ceuk kasarna mah nepikeun ka eueuh ruhak. Da hawu teh pan jaman baheula mah bararadag. Jadi suruh teh ngagateng we. Lamun dikoerkeun teh ruhakna teh ka ciri barak-bak. Itu ari baheula mah. Wan ayeuna mah hawu geus aya. Sanes teh aya ari ka kampung mah aya. Ngan ayeuna mah rata-rata ku gas LPG. Kitu deui Ki Jengger, si Patok, si Geheng geus dariuk tukangeun Bah Jumbo. Bah Jumbo nyokot menyan, terus eta menyan teh dibubukeun. Anu saterusna eta menyan dibeleum. Paladog. Eta aseup menyan mimiti mulek. Haseupna nyerebeng. Suara menyan manicing pararepet kabeleum ku ruhak teh. Eta haseup minuhan ruangan kamar. Sapintas mah siga kareta api tahun 45. Anu baheula mah kareta api tepan make suluh jadi nyerbeng. Anu saterusna Bah Jiluk mapatkeun ajianana. Nyaeta ajian nu sok biasa dipake ku Bah Jumbo. Punten mitra-mitra sanes Bah Jiluknya. Anu sok biasa dipake ku Bah Jumbo. Bewirna kunyem-kunyem kaciri kumisna anu panjang tur carang teh ucang-ucangan kaluhur. Persis we siga kumis lele. Ger kitu teu kanyahoan gelebug. Aya sora angin meninga gelebug. Sorana handaruan. Atuh ngadak-ngadak di eta tempat teh ngajadikeun keung. Si Patok jeung si Geheng mini jeung parurungkut. Nangis kabayang. Ku si Patok jeung si Geheng kitu deui ku Ki Jengger. Yen eta teh pasti sorana atawa rek datangna si Werjit. Tapi danu tadi teh estuning manehanana mah geus teu heran. Geus teu aneh. Mau ari Bah Jumbo mah. Bah Jumbo mah geus teu aneh yen eta teh pasti cenah si Werjit anu rek datang. Angin bekilila beki ngagedean. Matak bulu punduk
si Geheng jeung si Patok teh menicing paruringkak. Da ari si Patok jeung si Geheng mah sebenarnya mah ari dunia kitu mah can pati apaleun. Da dilatih dididikna ku Ki Jengger teh. Estuning si Patok jeung si Geheng mah nyaeta dina masalah judi. Kumaha carana usaha maju ku cara judi. Ker kitu teh kanyahoan aya nu ngagubrak ti luhur para sorana menit tarik. Sorana tarik kacida nepikeun ka eta imah inggeung. Kenteng imah nyorolok cing borosot. Kentengna ninggang kana taneuh pro kadenge pisan para reupes. Para imah tobros. Papan imah hancur sasajen amburasut. Parukoyan aur-auran atur hakna teh meuni pabalatak. Dina kayan kitu Bah Jumbo acleng awakna nyungkruk kana juru kamar. Kitu deui Ki Jengger, si Patok, si Geheng ngaracleng sirahna neunggar kana tihang. Eta kana tihang imah. Obatanana cinggarwak reuas. Jawa reuas, Jawa nyeri. Aduh. Gitu. Sorana Ki Jengger si Patok jeung si Geheng gitu deui. Sorana Bah Jumbo anu ngoceak. Geus kitu las sora angin teh ngadak-ngadak leungit deui. Leungit tina anu tadina tarik teh jadi eueuh deui. Si horeng mitra-mitra eta teh si Wurjit anu geus eleh ku Bagas. Awak si Wurjit tutung. Awakna teh mangrupa nyetak kakeunan ku Kris Angker teh. Kumaha we lele dibeulem Geheng katempona. Usa pintas mah si Gahui anu dibeulem katutungan. Bolo-bolon anu paranjang ngadak-ngadak tutung. Leungeunna semua anu merengkel. Kituna teh bari adug saungkul. Anu saterusna awak si Wurjit gogorentelan kumaha we budak leutik hayang jajan anu teu dibere. Ulutuk ka ditu, ulutuk ka dieu. Atuh borosot eta tihang imah nyaeta tihang kamar teh rungkad. Parabot anu aya di imah mah atawa anu di kamar amburasut. Emah ngadak-ngadak inggeung kumaha rek rungkad. Kumaha diinggeungkeun
kulini anu kacida gedena. Kenteng pro di sararada. Wah Jumbo jengger si Patok jeung si Geheng mani polohok bengong. Mata si Meuteun ninggali si Wurjit anu kayanana Geheng. Nyangka cek pikir Bah Jumbo, ingon-ingon anu dianggap sakti mandraguna teh ayeuna mah teu kuat. Balik mabur ka tempatna nyaeta kateun Bah Jumbo bari kaayaan awakna siga anu dibeuleum. Geus gogolotukan kitu eta si Wurjit anu akhirna ngapung di kaluhur bari sorana kadenge kokoceakan mabur duka ka mana. Wah kitu na teh bari disusur dituturkeun ku sora angin anu ngagelebung. Sora angin ngagelebung marengan inditna eta si Wurjit duka teuing reka mana. Barengan jeung leungit eta sora si Wurjit, las sora angin ge niles tina dedengan Bah Jumbo, kijengger si Patok jeung si Geheng. Sajongjonan mah eueuh anu nyaita Bah Jumbo, kijengger si Patok boh si Geheng siga anu kasima asa teu percaya kana kajadian jeung titinggalian tadi. Asa ngimpi. Rarasan Bah Jumbo asa ngimpi. Kakakara aya kajadian ngaran siluman eleh dina tarung. Tekung silila kok kijengger nyarita setengah maksakeun cumaritana ge meuni semunung garare adararegdeg. Waduh. Bah Gus kieu bah asa kacau. Aduh, ingon abah anu dijagokeun teh keok. Maha lamun geus kieu. Waduh. Kitu cek kijengger bari garo-garo teu ateul manehna teh. Pikiranana beki putus asa geus eueuh harepan kudu meunang jadi kuwu di Cikuman. Kijengger geus eueuh harapan kudu bisa ngelehkeun pakuwu cek pikirna pamohalan lamun geus kieu mah. Kijengger, Bah Jumbo, si Patok, si Geheng teu apaleun yen pakuwu sabenerna mah geus cager. Geus sabihara-sabihari deui nyaeta diubaran ku Bagas. Padahal mah pakuwu mah mah geus sehat deui, malahan mah di imahna pan keur ngarariung keur ngobrol. Wak Bah Jumbo nyarita bari semu anu nyengir sabab tarangna diadu jeung tihang meuni menyul. Siga nog soang. Kieu we ayeuna mah jengger. Urang laksanakeun we heula pamilihan ku teh. Ari meunang jeung elehna mah kumaha engke
kumaha kaayana we? Tah lamun geus beres pamilihan urang dodog we ku sararea ka ditu kagogobrogna si kubu. Kumaha lamun kitu? Kitu cek Bah Jumbo nyata nawarkeun saran ka Ki Jengger. Atuh Ki Jengger rada ahuleng. Cek pikir Ki Jengger aki-aki peot cenah, kalakah doyet we nu di deuleu teh. Si dikeok dengan deui rencana. Jaku cenah ku aing ku di pospor mah. Tapi dah Ki Jengger teu wani hari kudu ngalawan Bah Jumbo mah. Saha ari Bah Jumbo atuh. Tapi teu lila pok Ki Jengger nyarita. Ya kitu hade. Do penting mah kuring mah bisa ngajaran si kubu we. Anu penting mah si kubu kumaha cara ngodaranana. Ya eta mah rek ditalau, disantet, rek dikojoran, rek dipencit, mangsa bodoh lah. Itu cek Ki Jengger semu anu kasel. Tapi nu tadi teh Ki Jengger sajan kesel, rek kasaha deui atuh manehna minta tulung. Jadi andalan teh iwal ti Bah Jumbo. Atuh nu saterusna badami atur siasat kumaha supaya dina waktuna dina nyerang ka Paku hayang menang bari lantip. Siasat diatur. Anu saterusna geus beres kitu mah atuh kalaluar ti kamar dan ningali kamar teh amburasut urut gugulutikan si Urjit. Hari-hari ta di kampung Cikuman beja yen Paku geus cager. Cagerna teh cenah ujajaka anu kasep ka cida. Kasepna ge ngaleuwian artis. Malu mah tuh. Bahasa warga, bahasa masyarakat gancang pisan. Semenang beja kitu mah warga Rabu kabehanana rempuk ka Paku. Bari ngilu bunga yen Paku geus cager. Bunga lain di kieuna. Sabab calon pamimpin di Cikuman ayeuna mah geus sabihari deui. Bari warga teh teu lengoh bari barang bawa. Aya nu bawa tuangeun, aya nu mawa uras, aya nu mawa sangu timel, sangu ketan, tangtang angin. Pokona mah rupa-rupa katuangan dibawa. Aya oge anu mawa hayam, beas. Da baheula mah kitu mitra-mitra. Mun urang nempo anu gering teh estuning sok angkari bungku bababaeun. Pajarkeun teh cenah pasti Paku mamayu. Aing geus gering lila mah aya bahasa mamayu ari baheula mah duka tah ayeuna masih keneh kitu aya bahasa mamayu. Jadi lamun geus sudang gering tuluy cager mamayu atawa nu geus ngalahirkeun bagian mamayuna cenah. Harita parawan ge loba nu kadinya pang-pang nama hayang ninggali Bagas anu gagah tur kasep. Bari cing darilak cing carkikik ngalum barudak parawan keur meujeuhna sumedeng beger. Pas nempo Bagas teh eta barudak parawan teh tarungkul kasima ningali ku kakasepan Bagas. Atena mah galecok. Duh cenah lamun aing menangkeun nu kasep
Bagja kitu cek pamikir barudak gadis. Orokaya Neng Intan lain deui camberutna nempo Bagas anu pada naksir. Da sebenarnya mah Neng Intan teh geus katarik ati ka pentang asmara kunu Kasep kunu Gagah nyaeta ku Bagaspati. Neng Intan teh memete srog oge geus aya neuneun kadeudeuh nunda ka nyaah. Neng Intan mah teu wani kedal beda. Ari barudak awe baheula jeung ayeuna mah. Ayeuna mah teh pantrangan. Siapa cepat itu yang dapat. Baheula mah etika diatur. Pancekolotna ge sing boga kaera maneh teh awewe. Teu pantes awewe miheulaan ngomong cinta ka lalaki eta baheula. Ari ayeuna mah zaman digital beda deui. Teu bisa langsung nya bisa ngagunakeun HP, WhatsApp, imbokan rupa-rupa. Danu tadi teh Neng Intan mah ngarumasakeun jiwa wewe. Kan hatena we nu galecok. Malahan mah harita Neng Intan keur gigireun ibu kuwu. Pok Neng Intan nyarita. Ibu, eta urang mana? Meni jararep ti meni geuleuh. Geuleuh Intan mah. Kitu cek Neng Intan bari ngadilak. Anu mana Intan? Anu geuleuh teh. Tuh itu ibu. Meni merongka Kakang Bagas. Meni yang dicocok itu. Cek Neng Intan bari gerawak teu sadar. Nyocok ping-ping ibu kuwu. Atau ibu kuwu teh meni ngagawak reuasnya nyerinya peureus. Ari Intan, nanaonan make nyocok ibu. Kitu cek buku. Intan, atunya keun we wios. Da Den Bagas lelengohan. Itu ge nu naksir lelengohan. Nah Intan kedah bendu. Kitu cek buku. Padahal mah buku geus surti. Yen nu jadi anakna nyaeta Intan neuneun rasa ka Bagas. Buku mah atoh we nu aya. Bagja cek ibu kuwu lamun nu jadi anakna menangkeun ka Bagas. Buku bakal Bagja boga minantu Bagas nya gagah nya sakti nya kasep nya pinter nya soleh. Komplit we pokona mah di Bagas mah. Lamun dina dongeng mitra-mitra. Dukanya lamun di kieu mah aya kitu na kitu. Mudah-mudahan mah aya. Cobi we taroskeun ka Teis atau ka Pak Padide Mita atau ka Pacayana channel. Teu karasa waktu teh terus nyerelek. Harita di kampung Cikuman geus mimiti diayakeun pamilihan nyaeta kepala desa. Harita calon geus aya dina papanggungan. Boh paku, boh kijengger. Panon kijengger meni werleng ninggali ka paku. Ari paku mah estuning tenang we. Mau ayeuna mah degreg da aya Bagas anu mantuan. Baheula mah mitra-mitra calon teh sok dina papanggungan. Pasang panggung teh lega. Aya meureunan ari 10 ka 15 mah make awi. Di luarna teh make giribig. Dari tenda mah zaman ayeuna can aya. Tuangan we dina meja. Wah rupa-rupa tuangan. Persis budak sunatan. Itu ari pamilihan baheula mah. Beda jeung pamilihan ayeuna. Ayeuna mah pan calon teh cicing we di mah. Hari-harita pamilihan teh dilaksanakeun di lapang anu cukup lega. Da baheula mah
Lamun aya pamilihan teh sok nyieun tempat atawa neangan lapang teh anu lega. Jeung baheula mah da tempat lapangan teh wah loba pisan. Da imah carang beda jeung ayeuna mapan imah teh ngarengkep. Jeung baheula mah dina pemilihan teh tara kalaka tempat di ditu di dieu. Baheula mah dina pemilihan teh disatempatkeun. Ngan masang TPS sok loba aya 10 kamar. Jadi lamun baheula mah seep waktos